Ayeuna wang susul lah ka Garut yuk. Heeh, go. Wang naik Fajar. Heeh. Anu katayapkeun ya. Heeh. Oke. Gojok sudah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa Sunek. Lain itu panitia apa lokasi balap? Iya teh, ada kasihan ya tadi nama. Sama tengok labu, angkat. Moal patah hati paling biasanya tertak dan jantung. Yo, patah hati mah, buka. Kau pencang karakter dia mah. Dah. Enak ke mana orang euy? kita di mana itu? Di Garut ya teh kita Santolo. Cek ieu kan teh aing. Pararoek. Di Sasab. Duka aja Pararoek. Sasab teh. Buka saeutik anjing heueuh caang. Kumaha dia? Kumaha dia? Hei, jodoh. Mana jodoh? Jodoh di gimana? Sebelah itu juga loba jodoh. Kurang berjemur kayak bule. Penghitaman. Pemutihan, goblok matahari urang mah. Ayo, yuk. Ieu kitu wae. Naon? Antep we meuli deui urang mah. Lo kan bisa motor teh anjing. Si Bonol jeung Sinar jeung Istru gua euy. Aing ka mana ieu? Nya ulin jeung rametuk ieu teh. Alah, gitu lah ya. Yuk, udah kelar. Ini tangan sapos. Yo. Kamu mau ai? Di mana sia teh? Pemajikan. Bae teuing di imah. Muli dieu. Aya ieu mah Jessica, ka dieu bakal aya. Aing mah da ganteng. Payu pisan. Ka Garut Arab Saudi ngaran ai. Lupakan ini yang di rumah. Lupakan dulu. Kita pikiran yang di sini. Aing meta. Kayak dibere sapotong. Oke, wong nyelapak ieu mah. Kurang berjemur ala bule. Sedang penghitaman. Penghitaman urang teh metong payu teuing. Berpikir bahan heula lah. Bahan. Mana dengannya? Melongkeun pantat. Lari dia. Tenang Jessica, kek waa di panggul. Oh iya dicari ya geuning si anjing teh makhluk teh. Jangan si Bono jeung si Narji eueuh. Teuing. Dengan nu harideung dia naon? Harideung ngamarana. Teuing ka Garut nyebutna mah cenah. Haru urang teh ieu eta. Pas mariksa ieu ya. Apal urang ada sia eta kunaon? Irami tina sia teh. Dan kira tina eta anjing sia mah dipikeun ngan di mandang selamat. Gitunya euy. Ieu mah dicipokrana anjing anak tilu. Asal gua ya teh. Godanya kritik kumang melet begitu. Bukan kan dulu kamari bang kedua sedih gitu lihat ini. Politiknya ada duluan ya. Woi, Awak capek aing nangan harideung. anjing bawa nyumput dina sayang heulang meureun euy. Kok geus nganyu ka mana meni sa Garut ku aing geus dianyu kabeh rokok. Anjing euy. Ka mana nih anu rarehek anu? Ieu teh gara-gara Google Map meureun nya. Heeh. Jadi nyasar kana kebon sampe sih. Heeh, manya aing kudu ngakanan sampe meureun heuras. Da sia mah geus rada jigah ieu seutik. Utang teu boga. Hirup asa santai kieu nya. Bener. Ngeunah kana otakna kieu nah. Korek pareum deui. Hari di Garut mah angin teh gede sing ngaliuk. Aduh anjing. Seuneu pareum we rokok teh. Panas sayang, panas. Es cendol sayang. Es cendol. Garut wae ya. Ari si Bono jeung si Narji teh dulu ya ada dulu cenah jeung si Narji kana mah rugi da. Anjing, kada nyebut ai. Kacamata itu dulu. Berangkat ke
naik mobil atau nyewa Grab atau karena bos gitu lah. Naik mobil pakai delman sih. Kayaknya mobil lah. Kayak soalnya pengen nepi aja besar kayak delman ayo. Ayo atuh. Ieu teh kebon suuk lain. Ya kebon suuk aing ngan. Udah panen atuh lagi. Panen sia yang kulubna. Sayang. He aing geus panen dibere. Insyaallah dibere dibagi kabeh ta tetangga. Waktu jahat. Moal geus asin ieu mah. Kurang ieu ngagadekeun ieu ka kuku we payung mah nya. Masa percobaan lah itu. Ka kuku aing tawarkeun isuk boga kebon suuk lega aing ngaplak. Enjo. Anjing beunghar pokona mah. Iya, sarang orang di bawah mal. Anjing, bakal Mas ya. Ayo katanya. Angkel senal siap teh. Jadi bawah ada di sana. Dalin ke masjid dia mah. Oh, oke. Ya, cepat. Ya tuh. Wah, keluar. Anjing. Kayak heula atuh turun-turun siap. Laginya. Wah, kuatnya. Bari itu anu urang mah ieu teh lah. Bisa nambar udah ledok ke dari ya, ledok banget nak. Lah heklan naon, paling ge minta komisi ududnya aing ge menang ngaju. Anjing duit aing dah motor eueuh. Duit teu gablek. Aing lempang pengkor ieu mah. Rungkad pokona mah. Ditasik ka dia anjing lempang bayangkeun. Aing kalah geus jiga aki-aki euy ngadagoan eta duit motor. Anjing kalah ka aing nyasar kana kebon sampo sih guys, kebon sampo saja ya teh. Teuing anjing mah nya aing ngakanan sampe. Duduk kuy deui. Pake ku siarek. Pakai kusia. Kita OTW. Urang neangan urang rehek. Menang tuh aing udar baju. Syok bae Anjing udar aing ngeripu euy hareudeung. Panas di Garut mah nya. Tapi kumaha eta teh mata ditenggelan pamajikan gitu. Aduh anjing. Ieu teh cek lagu di ogenan dipendang sebelah mata ini kan. Asal gelebuknya itu hirupan ieu teh euy. Hareudeung mang. Aduh, makanya euy. Kalau aing mana? Indah sekali. Garut lagi teh euy. Sekolah itu. Tuh, sarada poek aing euy. Fokus siap lagi itu di dia goblok. Mana Garut teh euy? Anjing mah hari deung tuh. Elah. Jika itu aing berat teh. Oh itu anjing. Ayo sampeurkeun. Wah! Ada dia. Oh, siapa bagaimana anjing? Lain monyet pemutihan aing itu bara roda luhur. Ngek moe di siapa? Pemutihan oke bisa cilawar cenah. Bara roda saya. Pemutihan mah dicet. Pakai dia aja. Dari yuk. Dari yuk. Aing jauh-jauh ka dia teh minta komisi ka sia teh. Gampang masalah komisi mah jeung urang mah. Duit. Kalian wae apa? Asal dia ya urang mah. Ulah ngobrol kasih bonol urang aya di dieu. Aing keriskeun otak teh nuan awewe aing ka dieu Tadi bayar sabaraha? Gampang. 20.000 gampang. Mana mah teh nya oh. Gampang. Duit tah moal dibeja-beja. Heula duit mah gampang ge urang ngaliwat. Wah, geuwat lah lali lagi. Oh receh sia teh ya tempo anjing duit teh ge. Kira-kira moal dibere urang bareng nyakeun pokona mah. Ulah pinjam sia teh. Mau bareng nyakeun. Ulah anjing pinjamkeun. Eta heula telepon heula berudak. Sugane pepangi jeung nu harideung. Kela urang telepon. Kuota nu. Aya. Itu HP teh juga ulet. Halo. Di mana euy ai kamu? Ya sok jika kan telepon rana sia mah kitu. Kamu di mana euy? Oh, cenah sisi laut. Hah? Sisi laut. Si laut deket teh. Laut mana sia teh? Sherlock anjing Sherlock gitu. Laut Bogor lain. Asal Mana laut laut? Bogor mah goblok. Oh, heuh aing OTW. Gimana?
Bogor jauh laut di Bogor mah goblok. Manya di Bogor, kau orang di Garut itu teh. Baru dak ke Garut dong. Oke, gampang urang teangan. Urang ngagaang we nya. Heeh. Udah jero tade. Oke. OTW. OTW. Tang. Ieu kumaha duduk kuy? Gubung. Hah? Gubung. Manya di gubuk. Gendong anjing gendong. Anjing. Bingung menyurang ke mana ding. Aing. Aing tadi bejakeun di Santolo tadi teh. Aduh anjing. Eta mah jauhna eta ka Palingnya. Ada pressing na ya. Aduh kerkis teh buru aduh mikiran kabogoh aing di mana di Tolilali lah. Malah rapat bol. Jika ya si Bono lain kemari beli motor anjing heueuh ieu mah. Udah urang nyari kahwe lah urang cari timnya rupun uang deangan kopi dulu ieu cepat geus euy ya mama isan dongko kurungan kurungan Aing yang pernah jaya. Nah, lumayan. Ma aing sok tekan ya. Yang nyampe. Aing atuh tersepuluh dua anjing sih ya. teu kapangi-kapangi euy nu renghek kamaran ayeuna euy Meja nama tadi cenah berjemur cek si goblok ngedok. heuh Nipu tawa. urang teh aran plan itu euy Buat dia di ruangku kecil. heuh bakal teh Mah aing boga jam masak dia mah udah. Ya udah. renghek Euy. Tak berita. wow Asa bau jejakna mah. heuh Ya. oh Anjing. Nah bau caduk. heuh Dia jejakna mah. anjing kemana euy Mananya euy? Tapi berarti di daerah dia kene. heuh Aing rugi pokokna mah kamari beli motor sia teh. pokona mah motor kudu kembali Teu hayang teuing aing mah duit eueuh mah kudu kembali. rugi besar aing euy rungkat Korek deng. Anjing. Bari udud ke beak. aduh aingnya beak mana boga udut kita masalah ada mah pada ratu ini masalah kurungan ulur teh Aing we aya pamentan. masalah deui banyak ke batu itu kena Eta atuh kumaha? jadi palak ku aing tetempona mah mau budak Kita tuh iya tuh. tetega mau budaknya Eta melang. itu masalah belang masalah budak Per ieu mah. Pecek ieu mah tuh. Hari itu we balincong. ya kembali ya aing para lari sih begini Kali. jadi posisi rek balik wae tuh kumaha kaboro aya anjing kabeh darata nu dibalikeun cenah ieu Kembalikan. heuh ieu lah urang cenah teh lah Teh, jika itu nu hari deung teh nya. Anjing, euy, rengek sarantai si anjing ngarokok ladang motor merenya. goblok Udah kumaha juran mor anjing. Laporkeun we. ngaporkeun anjing ka polisi hajat euy Bapak sialin polisi hajat. heueuh anjing Nu jakung. heueuh security lemur Aing kan mah kamari ditipu anjing. balik dong kita selidiki sekarang Wah, kurang tipu cai. heueuh sina nginum anjing Kita. Nu hari deung teh kocok ku aing sia tadi buka. anjing sia teh naon ieu teh Anu dibuka aing. Iya naon motor Sia aing nipu teh aing. katipu. sia aya di mana-mana sia teh jin lain Si anjing teh. dibuka aing kamarinya sia Anu malah. nipu aing mah Goblok. lain Teh halus lagi dia. halus ini mah Mantap. Teh naon ieu? Dai timbah. Sampai si hari deung. ame sia rada manis bibit Oh, aing aing mah asal wow. gigi euy Lur Akan dikotok, goblok. Campur teh cing ya, tapal. Lain.
Masa teh motor kemari. Yang masalah motor diukel lah. Masalah motor gila. Hari Aing ini motor- jalan mah tawajid aya we di dieu. Aing mah dah batur ulin-ulin aing mah batur taraweh aing hangeuh. Jangan tawajid cik aing mah. Aing jadi berem euy, Hah? jadi alus. Oh, berarti yo ganti nanya. Oh, baiklah. Ulah gitu euy. Mainnya arek mungahan kepaseaan puasa saum urang. Lain masalah mungahan duit aing 500.000 ke mana? Gampang masalah duit mah hitung-hitungan aing mau ngaliwat ku aing pelakir kabeh baru dak bejan. SD. Betah motor anyar euy. Motor kumaha jeung duit? Bae aya gantina ieu si merah kelima. Oh, enggak yang menang Tranmor ieu. Bae nu penting mah motor Aing menang balik. ribu menang hese-hese itu minyak bikin ka sia. Aing urusan aku mah terus ayeuna kumaha? Gampang ya anjing duit aing loba nih. Balaga. Nih tempo heula masalah duit mah. Ya sok aya. Ya Balik sih teh. ieu ATM ieu BPJS resekring yang tengah jalan. BPJS di bawah aing ke mana-mana. Aing mah ayeuna mah kena 500.000 kumaha? Gampang, ulah teh 500, 1 juta ku aing diganti. Dule geng si anjing 500 ge nipu kai. Pan aing teh mau ngahan dari saum, dari salaman lebaran. Cukur kumis 3 sikat WC. Moal aing balik cukur-cukur. Eta tato di biasa tato nya. Spidol eta teh. Galaki. Dina pasoka aja. Surawung. Gambar Surawung. Saya rawang main. Nah, ini mau ngaliwat 5 aing yo. Tapi bayar engke. Dibayar ku aing. Heeh. Kudu ngaliwat. Bejan baru dah. Boleh. Anjing, ulah diajak nyicil mah. Anjing sungut teh racing meakeun ieu mah. Berwes gitu nya. Berwes. Bengok. Solo goto anjing was bogot teh kana kejo aing. Mantap selalu eta mah. Aduh. Dihakan jeung daunna ge nya. Aduh. Are ngaliwat Ya. chatting heula anak chatting. Angke gampang. Paling gampang bisa harangeukeun. Anjing teh mah HP mah gen kieu. Bae atuh ari hangeukeun mah atoh aing. Heeh. Karayang mah nyareun